Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ku jalaran bantena urang masih keneh di pasian kakiatan kanggo ngalengkahkeun sampean urang ka Masjid Al-Ittihadul Islami kanggo tolabul ilmi. Salawat silang saram mugi dilimpah curahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kajian anu dibade didugikeun paen ku Pak Ustad karena wargi anjeunna tos siap langsung wae supados teu nyangkolong teuing kana waktos disangakeun sapenuhna ka Pak Ustad. Haturan. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasana makitina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwatu iman jamaah jitu ngaji we Sabtu. Urang neraskeun hanca dugi ka mana ti payun Pak? Ya. Bab at-tawajjuh ilal ka'bati fi shalah. Tao serengse urang lajeng al-muhadarah al-khamisah materi perkuliahan anu kalima. Judulnya as-sa'yu baina sofa wal marwah. Sa'i antawi sofa sareng marwah. Ayatna surat Al-Baqarah ayat ka 158. Mangga katalar teh Bu ayatna. Pami teh katalar mangga tiasa ningali mushaf. Surat Al-Baqarah ayat ka 158. Tapi da ponok Pak. Nah, anu tadi tos latihan manasik katalar tu Pak Ahmad. Sapotong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Inna sofa wal marwata saestuna sofa sareng marwah teh min sya'airillah kalebet diantawis syiarna Allah. Faman hajjal baita maka sahawai jalmi anu ibadah haji ka Baitullah
awi tamaro atawa umroh. Jadi eta teh asal kecapna mapa paman hajja awi tamaro al baita. Sajalmi anu haji atanapi umroh ka Baitullah. Fala junaha alaihi maka teu aya dosa keur anjeunna ayat tawafa bihima nalika eta jalmi tawaf antawis Safa sareng Marwah. Nu dimaksud tawaf teh naon di dieu mah sa'i gitu. Jadi biasana mah tawaf mah kumaha ngurilingan Ka'bah. Kunaon di dieu Allah nyebatkeun tawaf antawis Safa sareng Marwah da sami Safa sareng Marwah ge bolak-balik eta teh gitu. Muter gitu. Waman tatawwa khairon maka saha jalmi anu midamel kasayan fa innallaha maka saestuna Allah syakirun anjeunna maha berterima kasih kacida pisan nganuhunkeun alim oge maha uninga. Eta tarjamahna mah kartos Tasan, paling mana? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Saanyana Safa sareng Marwah teh kalebet di antawis syiar Allah. As-Safa fi asli al-lughah al-hajarul amlas. Sofa teh dalam pengertian secara bahasa nama batu anu lesang. Wastiqaquhu min sofa idza khalaso wa minhu as-safwan wa huwa al-hajarul amlasus solbu. Nu dimaksud sofa teh batu anu lesang anu teas gitu. Dina Quran aya kecap Sofwan ya. Diurangi aya Mang Sofwan ya. Aya Pak Sofwan aya Sofyan ya. Adang Sofyan Sofwan nah. Aya Sofyan aya Sofwan Wawan Sofwan tuh beh kulon tuh ya. Dina surat Al-Baqarah ayat 264 tuh. Bab infak. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Pamathaluhu kamasali Sofwanin. Nah, gitu. Ya jalmi-jalmi anu ariman aranjeun ulah ngabatalkeun infak sedekah aranjeun teh bil mani wal ada ku al manu sareng al ada. Al manu teh ladir bahasa urang mah nya Pak. Naon ladir teh? Ya agul, nyebut-nyebut pagawean. Jadi lantaran batur teu apaleun sedengkeun manehna migawe kahadian teh hayang batur apal tamata supaya batur apal teh disebutkeun kahadian geus dilakonan itu namina alman. Al-ada nganyerikeun hate jalmi anu dibere sodako. Taya teh diantawis dua penyakit hate nya Pak. Nu sok karajeun aya ti jalmi anu berehan. Bager mah bager sih gitu. Ngan
salian ti manehna ngarep-ngarep meunang ganjaran ti Allah atoh oge lamun pagawean hadena teh sok raden pada muji nah gitu. Nah, jadi salah sawios sifat goreng ya, penyakit hate nu aya di jalmi nu rajin infak sedekah teh almanu al ada. Ta aya cenah masjid lamun teu dianggeuskeun ku kuring da moal anggeus. Naon cenah urang dieu nyumbang 10.000 20.000 iraha anggeusna. Pan ku kuring mah sapoe ge anggeus, reganya sapoe anggeus. Tah itu almanu. Nah ada itu nganyarikeun hate. Dibere mah dibere ngan sok rajin diembohan ku bahasa-bahasa nu matak teu geunah kana hate jalmi anu narima. Nah kop tajang sia hajat murus. Nah itu dibere mah dibere Pak ngan aya bahasa siga kitu. Tah itu Allah. Talamun jalmi infak sedekah modelna kitu nya. Maka saur Allah kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Nah infak siga kitu teh seperti anu ria gitu. Famasaluhu maka perumpamaan nya. Jalmi nu infaknya bari ria siga kitu teh kama tali sofan seperti batu anu lesang alaihi turabun di luhureunana aya kekebul taneuh fa asabahu wabilun terus katinggang ku hujan badag patarokahu solda maka eta batu teh ninggalkeun lesang bersih teu nyesa nanaon. Ibu lamun aya kekebul dina batu lesang kira-kira kebul eta teh aya sabaraha hiji? Kebulna aya sabaraha hiji? Sanajan ipisnya Pak kebul teh. Lamun dietang duka sabaraha hiji loba teu kaitung Pak. Tah hartosna sakumaha seurna infak sedekah nu kaluarkeun ku hiji jalmi lamun teu dibarengan ku hate anu ikhlas teu napak Pak dina buku catatan amal teh kitu nya lapur we kitu nah gitu. Nah jadi siga batu lesang aya kekebul katinggang ku hujan eueuh we kitu eueuh tapak. Nah hubungan sareng ayat ya kecap sofwan. Nah jadi sofa teh tina sofwan teh hartosna batu lesang. Nah kecap marwah ge sami eta teh nya ngan saur para ahli bahasa ari marwah teh naon al hijarah makana abyadu amlasu batu anu sarua lesang tapi warnana bodas gitu. Nah jadi sopa sareng marwah teh sami-sami batu ta ayeuna mah sopa sareng marwah teh kalebet nah saur Allah min sya'airillah kalebet di antawis syiar Allah sya'air jamak tina syiar asy'ur syairah al-lughah secara bahasa kecap syairah teh al-alamat tanda wa minhu asy-syiar lil alamati nu dimaksudnya eta tanda-tanda anu ku eta tanda teh liyu urafa annahu hadyun pikeun diuninga ngalangkungan eta tanda teh hadyun ada petunjuk. Jadi mun disebat sya'airillah syairah tanda-tanda Allah hartosna upami urang hoyong nguninga kuna sebut syairah tanda syiar gitu sabab dina teh aya bagian tina petunjuk Allah maksana bagian tina aturan agama gitu. Kantenan lamun dina hubungkeun sareng bab manasik nah anu bade haji atanapi umroh ieu kalebet bagian tina ya, tempat ngalaksanakeun ritual ya, agama gitu.
setiap jalmi anu haji atanapi umroh pasti aranjeuna bakal sa'i. Nah itu. Takapungkur mah nya Pak dina sejarah nalika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngawitan dakwah terang-terangan. Pan ngawitan dakwah Nabi waktu di Mekah teh henteu jahar tapi sir susulumputan. Sabaraha tahun jelema? Kurang lebih 3 tahun. Door to door tuh. Jadi ngadakwahkeun Islam, nawiskeun Islam teh pas sarum nyumpingan. Di sumpingan bumi hiji-hiji tah gitu. Oke dakwah Nabi teh ngawitan kanu sarakat heula kawargina saderekna kerabatna ditawiskeun Islam teh. Wa andira asyiratakal aqrabin. Surat Asy-Syu'ara ya. Nah teras ke lungsur surat Al-Hijr fasda bima tu'maru wa arid anil musyrikin. Disitulah mulai ada perintah Nabi untuk melaksanakan dakwah secara jahar terang-terangan gitu. Tangawitan Nabi dakwah secara terang-terangan teh ngempelkeun masyarakat Quraisy jeung gegeden-gegedena harita tokoh-tokohna kalebet paman-paman Nabi nya Abu Jahal, Abu Lahab tuh. Di mana eta teh? Nah, di Bukit Sofa itu. Nah, disebut bukit teh lantaran memang rada naik. Gitu. Tapi ayeuna mah teh katawis naik teh nya. Ari mucung hulna mah aya apa itu? Mucung hulna mah aya Pak Ahmad nya. Terus ningali Pak? Teh acan ke ningalinya. Jadi mucung hulna mah aya eta teh. Bahkan Bukit Sofa mah eta teh di kurungan ku kaca ya. Di etalasean. Di etalasean. Jadi memang masing-masing rada naik katanya ketika. Ngan sigana meureun kapungkur mah teh siga ayeuna nya mucung hul teh rada luhur katawis. Matak disebut bukit teh gitu. Daharita nalika Rasul anjeunna dakwah oge sateu acan ngadugikeun nya eusi anu bade didugikeun ku anjeunna ngawitan Rasul teh ngetes Pak. Orang-orang kafir Quraisy teh cek cenah lamun kuring ayeuna nyarita di satu kangen bukit aya bahasa Sunda bukit teh naon? Pasir angin. Saur Nabi lamun di satu kangen bukit ieu. Nah berarti memang upami di satu kangen teh teu tiasa ningal banyak. Berarti memang rada minimal lamun jalmi ngadeg oge kahalangan naon nu aya di panggeureuten teh uning. Saur Nabi kieu. Lamun kuring nyarita yen sakedeung deui di satu kangen ieu bukit teh bakal gugunungan atulah nya. Di satu kangen gugunungan ieu teh bakal aya pasukan anu nyerang ka urang nya. Kira-kira anjeun percaya teh kana omongan kuring. Kitu saur Nabi ya. Nah harita orang-orang kafir Quraisy masih menyatakan percaya gitu. Nah hartosna sampai detik itu Pak. Sampai detik itu orang-orang kafir Quraisy masih mempercaya bahwa Muhammad itu adalah Al-Amin. Masih dipercaya. Nah saatos kitu geus atuh lamun kitu kuring rek ngabejakeun ka anjeun. Nah tadi dinya Rasul ngawitan dakwah kuring teh diutus ku Allah pikeun maparin pepeling peringatan ka aranjeun ngeunaan ayana siksa anu kacida beratna di akhirat. Nah hartosna Rasul teh ngemutan orang-orang kafir Quraisy supaya ninggalkeun kamusyrikan kembali kepada ajaran tauhid anu didakwahkeun baheula ku karuhun orang-orang Arab nyaeta Nabi
Ibrahim alaihissalam ngalangkungan putrana ti Siti Hajar nyaeta Nabi Ismail. Tanalika dielingan siga kitu supaya bisa ninggalkeun kamusyrikan, ibadah ulah nyembah-nyembah berhala Lata Uzza Manat Hubal jeung sajabina. Nah maka dirinya jalma-jalma kafir Quraisy paarambek, termasuk paman Nabi Abu Lahab. Ya, anjeunna anu paling lantang menentang dakwah Nabi waktu itu. Teu ridoeun lamun kudu ninggalkeun agama karuhun, terus nuturkeun ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Abu Lahab, tabballaka ya Muhammad alihada jama'tana. Mun cek bahasa urang mah nya Pak, naon itu teh, cilaka sia maneh Muhammad, jang kikiran wungkul cenah maneh ngumpulkeun kami-kami gitu. Sebel aing mah. Ya, itu. Cuan. Nah, maka ya, pernyataan Abu Lahab seperti tadi, sumpah serapah Abu Lahabnya. Ya, maka diwalar ku Allah lungsur surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Tah kapunggur Pak, ngawitan Nabi dakwah terang-terangan siga kitu teh di Bukit Sofa. Tah aya nama Bukit Sofa teh menjadi tempat sa'i, di kampung ada tempat sa'i. Di zaman jahiliyah ge tempat sa'i. Ngan aya nama kondisina nya tos benten sareng baheula. Aya nama sa'i teh masuk komplek Masjidil Haram ya. Itu nempel da gitu. Nempel. Kan lamun ningali Mekah zaman baheula mah Pak nya teu aya bangunan anu ngurilingan Ka'bah teh nya. Gitu. Jadi cukup Ka'bah di tengah, terus paling katuhun lah, paling katuhun Ka'bah aya Maqam Ibrahim, teras kabeh dituna aya Mas'a itu Sofa sareng Marwah, tadi dinya tempat pelaksanaan sa'i keur saha we jalmi anu maksad haji sareng umroh. Nah dina ieu ayat Bapak Ibu ikhwatu iman Allah nguningakeun faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Saha jalmi anu haji atanapi umroh ka Baitullah maka teu aya dosa keur eta jalmi upami bade tawaf. Nah maksudna tawaf di sa'i nya. Saya disebut tawaf sama sami bulak-balik muter gitu. Jumlahna sami 7 putarannya gitu. Ngan bentuk muterna teh meureun aya naon? Jadi lamun saya mah kesannya bulak-balik kitu nya Pak, bulak-balik. Ari tawaf pulingan Ka'bah mah leres-leres muter gitu. Ayeuna ge anu saya teh muter nya. Saya make jalur anu ka Istisai ka Marwah sareng Marwah ka Sa'i nya teu nganginu eta. Jadi sami muter. Nah dina ieu ayat paya kecap la junaha alaihi teu aya dosa. Naon maksud teu aya dosa teh? Emang tadina dosa Pak? Anu Sa'i antawis Sofa sareng Marwah? Takunaon Allah Subhanahu wa taala nguningakeun keur saha wae jalmi anu haji atanapi umroh bade ngalaksanakeun haji atanapi umroh teras dina prak-prakanana nya ngalaksanakeun manasik teh aya sa'i antawi Sofa sareng Marwah ta anu sa'i di dinya teu dosa. Lamun aya bahasa teu dosa nya Pak, emang aya nu nganggap dosa gitu? Pan kesannya gitunya Pak. Lamun Allah nyebatkeun teu dosa, memang anu nganggap dosa gitu. Aya Pak. Nah, baheula aya para sahabat anu ngaraos berdosa nalika bade
sa'i antawi Safa sareng Marwah. Kunaon ngaros dosa Pak? Ya. Sabab baheula di zaman jahiliyah sa'i sareng Marwah teh sami sareng Ka'bah. Sok disimpenan berhala-berhala eta. Nah terus datang ka sa'i, datang ka Marwah sami sareng datang ka Ka'bah rek naon? Rek nyembah berhala. Tanalika nalika aya tuntunan pikeun ngalaksanakeun manasik, nah itu haji atanapi umroh, tas sahabat teh aya sapale Pak anu alimeun sa'i. Sabab sieun dianggap dosa lantaran cara siga kitu teh nuturkeun kabiasaan urang-urang jahiliyah. Tak kitu maksud aya bahasa fala junaha alaihi ayatawafa bihima. Nah, dina riwayat Imam Al-Bukhari hadisna katampi ti sahabat Urwah bin Zubair. Aya oge anu katampi ti Siti Aisyah gitu. Ta Siti Aisyah kantos nguningakeun kieu. Ana Urwata ibna Zubairin qala laha. Urwah bin Zubair kantos nyarios ka anjeunna. Lebih tepatna mapa bertanya. Saur Urwah teh araiti qaulallahi ta'ala cik kumaha pandangan anjeun gitu. Ngeunaan pidawuh Allah Subhanahu wa ta'ala dina ayat innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima pama aro ala ahadin junahan ala yatawafa bihima ke cenah da asa teh dosa keur jalmi anu ngalaksanakeun tawaf mah kitu nya. Emang naon cenah dosana keur saha wae jalmi anu bade ngalaksanakeun tawaf di dinya. Faqalat Aisyah, maka Siti Aisyah ngawaler, yabna ukhti, hei budak dulur kuring. Ya. Budak dulur teh saha? Ya, mun bahasa orang mah yeuh halo katanya. Lain kitu gitu. Innaha law kanat ala ma'awataha awata fala junaha alaihi alla yatawafa bihima walakinnaha inama nuzilat annal ansara qabla ayyusallimu kanu yuhilluna limanati toghiyah allati kanu ya'budunaha wa kana man ahalalaha yataharraja ayatawafa bisofa wal marwah pasa'alu andalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah inna kunna nataharraja an natawafa bisofa wal marwah fil jahiliyah fa anzalallah inna sofa wal marwata min sya'airillah. Nah jadi saur Siti Aisyah teh ieu kieu nah siga tadinya duni maksad Allah nguningakeun teu aya dosa sabab harita para sahabat di kalangan kaum Ansor gitu. Sateu acan aranjeunna lebet Islam sok rajin yuhilluna limanati toghiyah allati kanu ya'budunaha. Yuhillun teh ikhlal Pak. Ikhlal teh naon? Ya, bertalbiyah tuh ya. Di sofa marwah nyang hareupan berhala nu sok rajin di aribadahan ku maranehanana.
terus nalika aya tuntunan pikeun ngalaksanakeun ibadah haji atanapi umroh aranjeunna teh ngarasa dosa. Asa dosa cenah lamun urang sa'i antawi Safa sareng Marwah. Sabab kikituan teh mangrupikeun bagian tina tradisi urang-urang jahiliyah. Maka eta jalmi sumping ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naroskeun eta perkara, maka diwalar ku Allah ngalangkungan lungsurna ieu ayat inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Safa sareng marwah kalebet diantawi syiar-syiar Allah. Tamaksar syiar di bagian tina tuntunan ibadah gitu. Anu upami urang ngalaksanakeun eta ibadah sami sareng nembongkeun ciri keagungan Allah. Nah, pan itu syiar teh cirinya, Pak. Syairah itu alamat. Nah, margi setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan termasuk yang ritual khususnya itu kan bagian tina syiar. Aya istilah syiar Islam jenanya. Demi syiar Islam. Naon syiar teh? Ciri gitu. Salat syiar, saum syiar, infak sedekah syiarnya, haji syiar. Nah itu anu sifatna ritual. Termasuk sebetulnya apapun yang kita lakukan dari setiap amalan dan perilaku anu eta teh mangrupikeun bagian tina kareta api. Bagian tina tuntunan Islam itu, maka itu adalah bagian tina syiar. Pan cirina Islam teh naon, Pak? Sagala kalakuan urang teh ciri. Jadi lamun urang hayang disebut muslim, hoyong disebut jalmi anu beriman teh lain ngan sakadar dina akuan. Tapi naon anu diaku teh kudu bisa ditembongkeun tah ieu buktina tah kitu banyak itu. Tah ieu cirina. Jadi lamun anjeun ngaku Islam kudu katingali sok salatnya, katingali sok puasa, katingali sok zakat, katingali sok haji tah gitunya. Tapi anu sifatna ritual khusus anu kalebet kana rukun malah gitu. Sebut rukun teh naon deh? Lamun dina ibadah mapan rukun teh anu bisa nangtukeun sah jeung teu sah, aya rukun aya syarat. Jadi lamun teu aya dua perkara rukun jeung syarat, tong teu aya dua, hiji teu aya rukun teu aya syarat sah teu? Henteu, aya syarat tapi teu aya rukun sah teu? Henteu tah gitu. Nah jadi rukun itu kalebet perkara anu wajib aya anu bisa nangtukeun sah. Lamun dina konteks iman Islam disebut rukun iman, rukun Islam teh tadi disebut rukun teh wajib ayana. Lamun teu aya terancam batal siga ibadah tadinya gitu. Mun teu aya syarat teu aya rukun nya teu sah. Nah iman Islam oge lamun teu cumpan rukunna bisa dinilai teu sah gitu. Tamatak anu kalebet rukun Islam akan tenanya salat, zakat, saum, haji. Nah itu keresaha we jalmi anu mampu pikeun ngalakonanana gitu. Ketika dia tidak mau melakukan maka terancam kafir itu. Jalmi salat, jalmi anu kuduna salat tapi teu ngalaksanakeun salat kafir teh. Kafir pana saur Nabi itu. Al farqu bainal muslim wal kafir tarku salat. Nu kuduna saum teu ngalaksanakeun saum kafir teh. Kafir saur Nabi. Nu kuduna zakat teu ngalaksanakeun zakat kafir teh. Kafir. Nu kedahana ibadah haji tos mampu sagala rupina tapi teu ngalaksanakeun ibadah haji pan kafir eta teh. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila kadituna kumaha Bu? Waman kafaro ban gitu. Saha jalma anu kafir, saha anu kafir teh eta jalmi anu geus manjing pikeun ngalaksanakeun ibadah haji tapi teu daek ngalakonan ibadah haji. Sarua we jeung jalmi anu kuduna zakat loba hartana embung nolak zakat kafir. Nu embung puasa sarua kafir, embung salat sarua kafir nolak gitu.
Bahkan di zaman Abu Bakar mapannya anu teu daek ngaluarkeun zakatnya sarua dianggap jelema anu geus murtad eta teh di perangan tuh. Nah itu tadi disebut syiar teh gitu. Jadi naon anu ku urang dilakonan baik dalam bentuk ibadah ritual termasuk ibadah sosial bagian tina syiar ciri. Nembongkeun akhlak Islam teh pan ciri eta teh nya Pak. Tamata kena sok aya bahasa maneh mengaku Islam tapi kalakuan Islam teh gitu. Teu nyekruk pisan gitu pengakuan jeung kalakuan teh gitu nya. Nah kuduna mah siapapun orang yang mengaku muslim, mengaku jalmi anu beriman, tembongkeun ciri keislaman keimanan teh. Nah itu. Nah jadi syiar Allah termasuk dalam ibadah-ibadah ritual naon ku urang dilakonan ieu teh bagian tina ciri pikeun nembongkeun ciri keislaman. Dan memang gitu nya Pak, siga salat gitu. Adan teh. Meme salat aya adan teh syiar eta teh. Paling tidak dimanapun orang yang ingin taunya Islam di dinya aya kaum muslimin. Nah, biasana naon? Tah, urang keur nyoba apanya? Keur nyoba. Masjid di mana? Terang aya masjid aya henteu. Teu terang di dia aya masjid atawa henteu. Cirina kumaha biasana? Nah, nguping adan tuh. Nah, jadi adan teh bisa jadi ciri. Oh, berarti di dia aya masjid. Lamun aya masjid berarti aya anu osok salat. Lamun aya anu osok salat berarti aya umat Islam tah kitu sih. Tah katanya disebut syiar. Nah, tadi jadi mun aya bahasa paman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayat tawaffa bihi ma sahajal mi anu haji atanapi umroh maka teu aya dosa nya teh. Nalika aranjeunna tawaf di dinya emang tadinya dosanya henteu tadina oge. Dina manasik mah teu aya dosa keur anu haji atanapi umroh ngan baheula aya sahabat-sahabat semasa jahiliyah ngajadikeun Safa sareng Marwah teh tempat ritual ibadah anu di dinya sok disimpenan berhala anu jadi sesembahan. Jadi aranjeunna ngaraos dosa lamun bade sae teh bisi disangka nuturkeun kebiasaan di masa jahiliyah. Tah eta kandungan global ngeunaan eta ayat. Nah lebat kana bab kajian hukumna. Ngan hiji Pak. Ya. Jadi bahasan hukumna ngan hiji. Al-ahkamus syar'iyyah. Hal as-sa'yu baina Safa wal Marwati fardun au tatawu. Nah, tatarosana Pak. Ari sa'i antawi Safa sareng Marwah dina praktek manasik teh itu. Nah, tawaf sa'i gitu. Ari sa'i teh ieu kalebet wajib atawa sunat? Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi sa'i baina Safa wal Marwah ala salasati aqwal. Para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum sa'i antawi Safa sareng Marwah teh janten 3 kaul. Gitu. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, anahu ruknun min arkanil haji. Aya anu ngagaduhan pamadegan sa'i antawi Safa sareng Marwah teh kalebet rukun di antara rukun-rukun haji. Man tarakahu yubtilu hajjuhu. Saha anu ninggalkeun sa'i ya, berarti sami sareng ninggalkeun rukun. Lamun ninggalkeun rukun maka berarti batal haji. Nah, wa huwa madhhabus Syafi'iyah wal Malikiyah. Nah, ieu teh mazhabna Syafi'i sareng Maliki. Wa ihdar riwayataini anil Imamil Ahmad
Nah, oke aya salah sawios di antara dua riwayat ti Imam Ahmad wa huwa marwiyun an Ibni Umar wa Jabir wa Aisyah nya. Nyaeta riwayat ti Ibnu Umar, ti Jabir sareng Aisyah. Asani anu kadua anahu wajibun walaysa biruknin. Tau pami saur pendapat anu kadua mah sae teh hukumna wajib sanes rukun. Wa idza tarakahu wajaba alaihi damun. Lamun ditinggalkeun maka wajib dam. Naon dam teh? Mayar denda. Wa huwa mazhabu Abi Hanifah wa Tsauri. Nah ieu teh pendapatna Abu Hanifah sareng As-Tsauri. Al-qaulu salis pendapat anu katilu annahu tatawu maka hukumna sunat sanes wajib kan tenan rukun sunat cenah. La yajibu bitarkihi sayun. Maka anu teu midamel sa'i nya teu aya kawajiban naon-naon. Lamun ditinggalkeun teu matak batal. Oge teu kudu mayar dam, da teu wajib. Teu kalebet rukun sunat. Berarti amun kitu mah dipidamel halus henteu oge teu naon gitu. Wa huwa mazhabu Ibnu Abbas wa Anas wa riwayatun anil Imami Ahmad. Nah oke ini ia termasuk mazhabnya Ibnu Abbas sareng Anas bin Malik, termasuk salah satu di antara pendapatnya pengikut Imam Ahmad. Eta tilu kaul, tilu pendapat di kalangan para ahli fikih tentang status hukum sa'i antawi sofa sareng marwah. Hiji anu menilai naon? Rukun nu kadua wajib nu katilu sunat. Naon bedana rukun sareng wajib, Pak? Nah, dina bab haji mah ya aya keunikan tuntutan anu harus dilakukan salian ti sunat teh. Pan anu sanes mah cekap wajib sunatnya. Salat wajib sunat, terus puasa wajib sunat, sedekah wajib sunat. Tadina haji mah aya wajib, aya sunat, aya rukun. Tata di rukun teh lamun teu dipidamel batal. Sapertos anu disepakati ya, rukun haji naon, Pak? Ari ieu mah masih ikhtilafnya, Pak. Sa'i mah masih ikhtilaf dengan tiga pendapat tadi. Nah, dina bab haji ada yang disepakati. Rukun haji teh naon? Wukuf. Nah, kalau wukuf di Arafah itu sepakat, tidak ada ikhtilaf. Nah, jadi anu hajian mah kedah teu tiasa henteu kedah wukuf. Lamun anu hajian seg teu wukuf batal, Pak. Jadi kedawian deui. Kedawian deui. Tamata geuning nya. Ya, anu hajian anu teu damang bahkan anu nuju dirawat di rumah sakit oge nya aya dicanak sareng ambulanana kadinya pokona mah teu bisa henteu nya anu teu damang ngalelempreh oge Pak kedah wukuf. Wukuf teh naon? Cicing. Cicing mah di Arafah gitu. Naon dipidamel nya umumna mah zikir lah ngadoa zikir atos sakitu nya cicing di dinya teh mimiti lohor dugi ka maghrib. Nah, eta kedah eta mah. Ta itu sepakat. Jadi lamun rukun teu dipidamel maka konsekuensinya batal. Nah ari wajib mah lamun teu kapidamelnya sami eta oge batal wajib ge nya. Ngan masih ada toleransi, bisa digentos itu ya. Supaya teu batal bisa digentos. Tak ari rukun mah teu aya gentosna. Nya. Teu aya gentosna. Kedah gue eta, lamun teu tiasa ayeuna berarti kedah uihan. Gagal gitu nya. Asli gagal gitu nya. Gitu. Jadi lamun jalmi ibadah haji sek henteu wukuf gagal. Gagal. Kudu balikan deui. Gitu. Eta bentena wajib sareng rukunina bab haji. Nah, termasuk tadi kaul tiga pendapat tentang hukum sa'i
Ada yang berpendapat rukun seperti wukuf, ada yang berpendapat wajib saja, ketika tidak dilakukan tidak berkonsekuensi membatalkan hajinya, hanya harus bayar denda. Nah, anu katilu berpendapat sunat. Dalilul mazhabil awal, tanaon cenah alasan-alasan tilu pendapat anu tadi teh. Pertama, istadalal qailuna bi anna sa'ya ruknun wa hum al jumhur bima yali. Nah, pendapat jumhur yang berpendapat bahwa sa'i itu termasuk rukun, aranjeuna berdalil hiji qauluhu alaihi salatu wassalam ku pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is'au fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Sarai anjeun sabab Allah teh tos netepkeun kewajiban pikeun sa'i. Eta hiji aya parentah ti Nabi pikeun sa'i sabab eta teh mangrupikeun kewajiban. Nah, anu kadua, masabata anahu alaihi salatu wassalama sa'a fi hajatil wada falamma dana minas safa qara'a inna safa wal marwata min syairillah fabada bis safa wa qala ibda bima bada Allahu bihi. Gitu. Anu kadua pada mela Nabi nyalira nalika anjeunna ngalaksanakeun haji wada, anjeunna ngalaksanakeun sa'i antawi safa sareng marwah. Nah, pas dugi ka safa anjeunna ngaoskeun ayat inna safa wal marwata min syairillah. Nah, terus anjeunna ngawitan sa'i teh ti safa. Nah, jadi engke dina praktek manasik oge nya Pak, di mana di kawitan terus ke iraha di mana berakhirna. Nah, tos tang tos eta teh. Jadi safa teh ngawitan sa'i teh ngawitan ti safa berakhir di marwah. Nah, gitu. Panupami tawaf mah nya Pak, ngawitan di Hajar Aswad, engke beres oge di Hajar Aswad. Nah, gitu kalau tawaf mah. Mimiti setar di dinya, finish di dinya. Nah, upami saya mah setar di Safa nya, finish di Marwah. Nah, itu. Nah, terus nalika Nabi ngawitan sa'i di Safa terus carios abda'u bima bada Allahu bih, kuring ngamimitian Safa teh sapertos anu kumaha ku Allah dikawitan. Maksudna kieu nalika dina ayatna inna Safa wal marwata min syairillah, maka Nabi ngawitan sa'i teh ti Safa. Kesimpulanana lamun Nabi nyebutkeun kuring ngamimitian tina anu dikawitan ku Allah, lamun Allah nguningakeun innal marwata was safa min sya'rillah, sanyana marwah sareng safa teh di antara syiar-syiar Allah, berarti engke Nabi bakal ngawitan di mana? Di marwah. Nah, gitu maksud. Talantaran dina Al-Qur'an Allah nyebatkeun safa langkung ti payun, maka Nabi mayunkeun ngawitan setar sae teh di safa. Suma atama saya sab'ata aswat wa amara sahabata ayak tadiru bihi faqala khudu anni manasikakum. Nah, terus Rasul nyampurnakeun saina ti Safa dugi ka Marwah saseueur 7 uwihan. Nah, itu ti Safa ka Marwah, ti Marwah ka Safa terus uwah uwih. Nah, itu 7 kali. Nah, jadi disebut sakali teh nya pas 1 kali jalan tuh searah. Ti Safa ka Marwah sakali, ti Marwah ka Safa sakali. Jadi Safa Marwah sakali, Marwah Safa 2 nya. 3 tah gitu. 1 2 3 4 nah gitu. Gitu. Nah, terus satos Rasul gitu miwarang oge ka para sahabat. Terus anjeunna nyeres khudu ani manasikakum, cokot ku aranjeun manasik aranjeun ti kaula. Wal amru lil wujub padala ala anahu ruknun. Nah, menurut ulama yang pertama ini, ketika Rasul memerintahkan khuduan ni manasikakum, cokot ku aranjeun manasik aranjeun, asal parentah teh hukumna wajib. Lamun kitu mah berarti sa'i teh rukun. Nah, gitu cek anu kahiji. Terus anu katilu hadis Aisyah, hadis anu katampi ti Siti Aisyah. Ma atamallah hajja man lam yatub baina Safa wal Marwah.
Moal Allah moal nganggap sampurna haji keur sahawe jalmi anu ngalaksanakeun haji satungtung teu ngalaksanakeun tawaf antawi Safa sareng Marwah. Eta diantawis dalil-dalil anu dijantenkeun nya itu hujah ku pendapat anu pertama yen sa'i antawi Safa sareng Marwah teh hukumna wajib, bahkan dinilai sebagai rukun sehingga lamun teu dilakonan teh matak batal. Dalilul madhhabi tsani, dalil pendapat anu kadua. Nu kadua teh saha tadi Pak? Abu Hanifah sareng Ats-Tsauri. Wastadala nya Abu Hanifah wa Tsauri ala annahu wajibun wa laysa biruknin bimayali. Ketika Abu Hanifah sareng Imam Ats-Tsauri berpendapat bahwa tawaf sa'i antawi Safa sareng Marwah teh hanya sekedar wajib, statusnya tidak sampai kepada derajat rukun itu. Nah, naon alasanana? Hiji, innal ayatal karimata rufi'atil ismu amman tatawafa bihima. Saestuna ayat Allah, maksudna ayat inna Safa sareng Marwah eta. Ayat anu mulia rufi'atil ismu mengangkat dosa. Aman rafa'atil isma mengangkat dosa. Aman tatawafa bihima keur jalmi anu tawaf di dua tempat eta. Ku ayat fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Saha jalmi anu haji atanapi umroh maka teu aya dosa lamun bade tawaf tabahasa teu aya dosa teh nya itu. Ayat eta teh rafa'atil itsma mengangkat dosa, jadi menilai tidak berdosa. Ketika dinilai tidak berdosa itu, maka raf'ul janah ya dulu alal ibahah. Diangkatnya dosa itu menunjukkan kepada hukumnya mubah. La ala annahu ruknun, tidak termasuk rukun. Walakin fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi nya fi'lan Nabi nya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alahu wajiban, ngajantenkeunana sebagai wajib. Pasoro kalukub bil Musdalifah, maka status sa'i teh sapertos wukuf di Musdalifah, henteu sapertos wukuf di Arafah. Wa ramyul jumar atau seperti ngalempar jumroh gitu. Yujzi'u anhu damun idza tarakahu, cukup keur anu ninggalkeun eta padamelan sakadar mayar dam, henteu bakal jadi sabab batal haji. Nah, jadi pedah dina ayat aya bahasa fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, lamun anu haji umroh heg sa'i antawi Safa sareng Marwah teu aya dosa, maka berarti lamun dianggap teu aya dosa mah eta hukumna boleh. Tah gitu. Nya, upami ngarujukanna ieu ayat cek pendapat anu kadua Pak disimpulkeun lamun teu dosa berarti boleh. Rek dipigawe heuk henteu oge teu nanaon milih eta mah pilihan. Tapi ayah pada melanapi anu bisa jadi dasar hukum bahwa sa'i itu menjadi wajib. Tah komprominya apa kolaborasi antara boleh dengan wajib ieu nya itu. Dengan pada melanabi tadi maka tidak sampai kepada tingkatan rukun, hanya wajib saja. Sehingga anu teu midamel sa'i statusna sami sareng anu henteu wukuf di Musdalifah, sami sareng anu henteu balang jumroh. Lamun henteu dipidamel batal teh hajina, henteu ngan kedah mayar dam. Tak kitu saur pendapat anu kadua, dalilna naon fala junaha
alaihi ayat tawafa bihima digabungkeun sareng padamelan Nabi waktu ngalaksanakeun haji wada anjeunna sae antawi sofa sareng Marwah. Wastadala bima rawa asy-Syabi an Urwata bin Mudar qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Muzdalifah faqultu ya Rasulullah jitu min jabalit toy ma taraktu jabalan ila waqaftu alaihi fahalli min hajjin faqala alaihi salatu wassalam man sholla ma'ana hadhihi sholah wa waqafa ma'ana hadhil mauqif wa qad adraka arafah qabla lailan aw naharan faqad tamah hajjuhu wa qada tafasahu. Saur Urwah bin Mudar saur anjeunna kuring nyumpingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Muzdalifah tarasna ros ka anjeunna ya Rasulullah kuring sumping ti Gunung Toy cenah ma taraktu jabalan ila waqaftu alaihi kuring teu ninggalkeun ieu gunung kecuali kuring teh wukuf di dinya pahali min hajin apakah kuring teh menang ganjaran haji atanapi sampurna hajina faqala alaihi salatu wassalam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawaler man sholla ma'ana hadhihi sholah saha jalmi anu salat bareng jeung kuring dina ieu salat wa waqafa ma'ana hadal mauqif kemudian wukuf bareng jeung kuring di tempat wukuf anu ieu wa qad adraka arafata qabla lailan aw naharon na teras masih keneh kaburu nepi ka Arafah samemeh nya datangna peuting gitu faqad tamah hajjuhu maka dia sudah sempurna hajina. Tadina ieu ayat dina ieu hadis apa? Nabi netepkeun sampurnana haji teh cekap ku wukuf di Arafah. Jadi tidak termasuk harus sa'i antawi sofa sareng Marwah. Teu disebatkeun di dieu teh nya. Disebutkan dina hadis ieu talantaran saya tadi disebutkan gitu lantaran saya tadi disebutkan yang disebutkan hanya wukuf di Arafah maka saur pendapat anu kadua disimpulkan lamun kitu masai derajat keharusannya tidak sama dengan wukuf itu. Jadi lamun wukuf mah sampai kepada status rukun lamun saya mah hanya sampai kepada status wajib anu konsekuensina berbeda dina bab haji mah wajib mah teu dipidamel cukup mayar dam lamun rukun mah teu dipidamel harus diulang deui batal. Terus dalilul madhabus salis dalil pendapat anu katilu wastadala man qala bi annahu tatawu wa laysa bi ruknin wala wajibun bimayali. Nah anu katilu anu berpendapat yen tawaf atanapi sa'i antawi sofa sareng Marwah teh status hukumna sunat tidak termasuk wajib apalagi rukun dalilna naon qauluhu ta'ala wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Nah ayatna Pak wa man tatawwa pabayana annahu tatawu wa laysa biwajib wa man tarakahu la syai'un alaihi amalan bidhahiril ayat. Talamun kitu mah berarti memang sa'i teh tatau nya henteu wajib. Talantaran teu wajib komo rukun tidak ada konsekuensi bagi orang yang tidak melakukan sa'i. Teu aya tuntutan naon-naon teu kudu balikan deui lantaran dianggap rukun atawa teu kudu mayar dam lantaran dianggap wajib. Da ieu mah sunat. Nah terus anu kadua hadis al hajju Arafah haji teh wukuf di Arafah. Kalau mereka berpendapat fahadal hadisu ya dulu ala anna man adraka Arafah faqad tama hajju. Maka hadisnya menunjukkan siapapun orang yang sempat melakukan wukuf di Arafah maka sempurna hajinya. Nah sedengkeun anu
Teu sa'i mah itu. Tidak seperti orang yang berwukuf. Jadi status sa'i sareng wukuf beda. Nah itu. Tadi antawis dalil masing-masing 3 kelompoknya yang berbeda pendapat dalam menentukan status hukum sa'i. Jadi aya anu nganggap rukun, aya anu nganggap wajib, aya anu nganggap sunat dengan masing-masing dalil. Eta biasa dina fikih mah nya Pak. Kadang dalilna sarua, ayatna sarua, hadisna sarua, tapi kesimpulan hukum bisa berbeda. At-tarjih, nah dina kitab tafsir ahkamiyah disebutkan tarjih pendapat yang paling kuat. Warajjaha sahibul mughni al-madhhabus sani. Nah saur pengarang kitab al-mughni mah, kitab al-mughni naon Pak? Kantos terang kitab al-mughni. Kita syarah kitab al-muhazzab itu salah satu kitab fikihnya. Madhab Syafi'i itu. Nah pengarang kitab Al-Mughni mentarjih Pak Al-Madhabus Sani, bahwa yang paling kuat itu adalah pendapat yang kedua. Nu mana nu kadua teh? Wajib. Sanes rukun. Jadi upami henteu sa'i hajina atanapi umrohna henteu teu batal. Cukup bayar dam. Ustaz, di Persatuan Islam anu haji na tamatu sabada tawaf ifadah henteu sa'i. Ustaz. Mohon janten sabada tawaf ifadah sa'i. Sedangkan orang-orang NU mah sabada tawaf ifadah teh sa'i sok sanajan hajina haji tamatu. Iya. Da atos nyapat cekap dina tawaf kudum sa'i mah. Jadi tawaf ifadah termasuk ke tawaf wadahnya bade uwi teu aya keharusan kedah sa'i. Itu emang dina praktek. Nah jadi saur pengarang kitab Al-Mughni di antara 3 pendapat anu tadi, maka yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Jadi hukum sa'i antawi sofa sareng marwah tidak sampai kepada rukun, hanya wajib saja. Sehingga ketika ditinggalkan teu kudu uihan deui jeung dianggap batal, tapi cukup mayar dam. Atau tamat eta. Naon deui? Dam menginten aya kedah mayar ya, eta kedah mayarna disebab damna usaha, mayar damna ka mana menginten khususna ka pemerintahan atau ka mana atau lagi ka bimbingan haji setempat. Cekap ke panitia nu di inti nama nu dipercanten lah dipercanten sami wae lah siga urang kurban gitunya. Nu penting mah dipercanten jeung ke bakal dugi kanu berhakna. Kumaha? Kulaan? Haji tamatu teh nu kumaha anu aya tamatu? Ari tamatu teh naon? Tamatu teh bersenang-senang. Anu kedah nama jalmi tos ihram teh nya ngawitan ihram tuh di miqat. Ngawitan ihram ari rengsena irah apa hajian teh? Nah, kaping 12 pamina para awal. Nah para sani kaping 13. Tak kedah nama kitu. Tak utamina kange pameget ya. Termasuk ihram teh engke. Nalika urang tos ihram, maka perkara-perkara anu sateu acana dibolehkeun,
maka nalika ihramah maka orang terikat dengan aturan-aturan yang mengharamkan. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama kita ihram. Seperti dina salatnya ayat takbiratul ihram. Kuna sebut takbir pertama disebut takbiratul ihram tuh. Kenapa takbir pertama disebut takbiratul ihram? Sabab ku takbir eta teh ngawitan urang nuju salat jeung ku eta takbir teh perkara-perkara anu sateu acana salat mah ngawitanana dibolehkan, maka wayana tos takbir mah teu meunang ngalakonan naon-naon kecuali padamelan salat. Pak, urang memeh salat, nah, memeh salat atau memeh takbir tuh, memeh takbir ngobrol kenging, ngopi kenging, tatos takbiratul ihram apa teu kenging ngobrol, teu kenging ngopi. Tah itu ihram teh diharamkan melakukan sesuatu di luar kaifiah ibadah itu. Tanu ihram ge sami pan ka aya wagelan-wagelan nya Bu. Istri pamegat tikawit tidak boleh berpakaian biasa pan, pamegat mah kedangannya kayaan khusus ihram, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai tutup kepala topi peci, istri tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai tutup tangan, tidak boleh merusak lingkungan pokoknya, teu meunang maehan sasatuan, teu meunang ngaruksak tatangkalan, tong borah dituar panya Pak nyeplakeun cek paribasa ranting oge teu meunang eta tah itu. Teu meunang tuk tak teuk teuk kurad-kurudnya bulu kuku sateu acan beres mah eta teh. Tah aturan-aturan eta teh berlaku kedah nama ti kawit urang ihram dugi ka engke kaping 12 atanapi 13. Nah, ieu kabayang Pak upami jamaah haji di urang anu angkatna awalnya. Angkatna awal Pak Haryadi ngangge kain ihramnya. Dugi ka sabulan beureun kurang lebih lah itu. Kitu we. Teu meunang sesengitan. Nah, tamatu teh nya memberikan toleransi nya. Anu kuduna mah teu keing dibuka tah anu kantenan katawi sama pameget tah itu nya dari ibu-ibu mah angguan pan sami nya nu kantawis bakal repot mah bapak-bapak itu teh nu teu keing dibuka eta angguan teh takut tamat tuh mah upami urang ihram teras dugi ka Mekah ngalaksanakeun umroh nya pan ari tamattu teh umroh sareng haji dina sawaktos ya Bu itu dari aslina mah haji teh ifrad aslina mah hajian dina waktos musim haji ulah sareng umroh kudu nama eta teh kitu aslina mah kitu. Nah umroh mah di luar waktu haji rahawe kudu nama kitu. Nah tapi meureun sanes meureun nya Allah itu memberikan kebijakan tos kabayang urang Indonesia kudu bulak-balik haji heula umroh deui ke balik deui. Mending mun boga ongkosna, mending mun kabagian kuotana nya itu, mending mun sehat jag-jag pan can karuan eta teh. Nah ya, dengan aturan tamatu termasuk kiron ke diberi dispensasi itu dina sawaktu orang bisa ngalaksanakeun dua ibadah. Nah asal nama pan kudu nama misah eta teh. Tah tapi carana tadi lamun anu tamatu nya haji umroh kedah nama ulah waka sanes ulah waka umroh. Ulah waka gentos ta acuk teh nya. Nah pan umroh beres tahalul atos urang tiasa bebas tina tuntutan anu teu meunang dilakonan selama ihram. Nah tos tahalul umroh beres panya tiasa ngangge angguan biasa bisa di kaos bisa di sarungnya bisa. Tos teu terikat dengan pakaian itu. Ta eta tamattu teh. Taya dina surat Al-Baqarah 196 ya, paman tamat bil umrati ilal haji pamastaysara minal haji, maka siapa orang yang tamatu ti umroh ka haji naon tamatu bersenang-senang anu kuduna make kain ihram nu kuduna teu meunang kitu teu meunang kieu ayeuna mah dimeunangkeun sementara waktu mah tah eta tamatu teh ngan wayahna kudu mayar hadiyu tah eta tamatu teh punya. Jadi Allah memberikan dispensasi anu haji teh bisa relatif bersenang-senang gitu nya. Jadi teka iket ku aturan status jalmi anu nuju
ihram ya. Ya setengah genapnya Bu. Wah. Itu naras saya jadi. Mohon. 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 Semohon. Upami anu sumpingna ka Madinah berarti engke mikotna di Berali. Upami anu ka Mekah langsung berarti mikotna di Kornul Manazil. Kumasana upami na kareta cepatnya mikotna di mana sim geuring teu terang posisi rel karetana nya kepanginten. Pengelola terangnya. Apakah memang itu teh sudah di luar melewati mikot atau belum? Sapertos pesawat terbang, kan kantanan pesawat terbang itu melewati mikot. Jadi engke mun dina pesawat matos kru itu bakal maparin informasi sebentar lagi, berapa menit lagi kita akan sampai kepada mikot, maka siap-siap untuk ihram tah kitu. Sakitu anu kapiatur, mudah-mudahan tiasa janten tamian ilmu kangge urang sadaya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ilmu tentang sa'i sanaos tadi pribados tos manasik tapi bertambah dari kajianna gitu. Mudah-mudahan janten ilmu anu manfaat kanggo urang sadayana. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.